di negara urang negara juri negara demokrasi kurang kabawa juri tungtung nama Quran dibaca tapi tidak dipakai sebodoh orang mah cuci tangan ke di akhirat nyerahkan ke RT tinggal RT digaji untuk karena neraka mebes lah serugi jasa RT tapi ayah ganjaran anak RT ketika ngabeberes ija kuing mah itu ternyaho kalere kidul ya ieu mah ngabeberes negara be santaran salat gaya rukuna geus kurage rukun tetangga supaya ngarukun jaknya ye nu kolot supaya ngarasa kolot nu ngora supaya ngarasa ngora atuh kukula dirapi-rapi terus segala rupana supaya rarepok atuh menang ganjaran min jihati ngarepokeunana min jihati nutur-nutur hukum-hukum jurigna nya ge jadi kamangmang sebenarnya jadi engke di naon ngaranna diperhitungkan ke di akhirat urang mun RT-an di lembur hese mun lurahan saking aya lurah pabelit bae SPPT aya nu boga 2 SPPT nu 3 ganda-ganda sertifikat bae gunda-ganda sakitu gaya lurahan aya camatan aya bupatihan make ganda keneh orang lurahna nu nyieunna kos gitu mah digantung abang kalau kos gitu mah Asyaallah tapi lamun niatnya beberes ya bagus jadi kercarita ieu mah bab jinayat mah geus teu kapake pisan di urang sanksi-sanksi teh di urang mah menyalahi aturan Allah nu mabok lantaran ngarusak akalna sedangkan akal di manusia hiji-hijina kamuliaan jangan bedakeun antara sapi jeung manusia teh akal pikiran ku ari dirusak kunyana kena sanksi di negara Islam mah diputuhan rangket 80 rangketan piceun ka Lampung di Lampung lo pasti mbak di negara orang mah tangkap bawa ke polsek nu nebus bae bawa ke Polres ayo negosiasi di polsek negosiasi nego jadilah 30 juta keluar itu kene berbagai narkoba aya nu langsung ke Polres penjara nu ngajualana polisi nu ngamankeun polisi nu nangkep ge polisi jadi serba polisi bae geus kabeh sebahagian seperti gitulah tapi sebahagian mah aya polisi ge nu rapi anu daek salat puasa negakkeun keadilan sesuai jeung aturan asal aya parawan diri maksudna diaman-amankeun aya rangda diamankeun polisi eta kos gitu siapa jeung serikeun aing teh yang serikeun polisi sih sebenarnya aduh di negara urang kos kieu betah terus nuzina kena sanksi lantaran aya aturanana kapan bersenggama jeung awewe teh kudu make perhalalan cara ngahalalkeunana make aturan akad nikah ketika zina kena sanksi lamun muson ya otomatis kudu dipaehan aman lamun dipaehan ranjam tiap nu zina muson artina muson teh nu pernah nikah kalawan pertikahan sah kemudian manehanana zina ranjam datang ka paeh
eta sanksi di negara Islam aman moal aya nu zina deui walil qisasi hayatu ya ulil albab kulantaran nu zina diamankeun nyana ngarasa aman jaing kemari zina teu nanaon SMS deui mulai komo ayeuna mah aduh masyaallah hese nyarita ku ari mah perzinahan di urang teh baheula mah di perkotaan ku ari perkampungan geus puguh di kontrakan geus puguh di apartemen geus puguh di hotel-hotel mah antara imah jeung imah ge perzinahan mentak sok rada sararieun besi turun azab ti Gusti Allah Subhanahu wa taala maling gitu kan maling lamun geus kenal iso potong leungeunna geus deuk saha pokona mah nu maling dek rakyat atau dek pejabat potong leungeunna maling sakali potong sapenggelangan maling 2 kali sakit 3 kali sakit 4 kali sakit atut bahasana kuduna leungeun jeung suku abe geus tinggal awak bae kos bonteng kuduna mah kitu ngan 4 tahun potong 2 tahun tebus 1 tahun tinggal 1 tahun deui pake ngabaso be gitulah negara Indonesia sok gara para rakyat anu ngahukumanana jaksa hakim ayo sia aing mah yakin ka Al-Qur'an gara pae ku aing dideuleukeun sia kajian hukum aing ngadengekeun sebab aing rakyatna sebab aing kamari teu ka umrohkeun bongan Gusti ya aing bakal neueuh ke di akhirat nu ngahukumanana teh kumaha coba sia tinggal gitu baing guys babari lah di dunia iya tak iya bahkan teu aya lantaran urang mah lain hukum Al-Qur'anul hukum Belanda datang ka kuari kajen memang geus kitu bae ti Gusti aja ujung-ujungna mah tu kiamat ieu kiamat ke ujung-ujung nama mentak atuh geus deuk itu sabodo nyana maju sabodo urang teu maju sabodo da emang urang anu embung maju ye da negara urang lamun hayang maju mah nu pinter ambualayah di urang mah deuk ngamajukeun listrik deuk ngamajukeun teknologi per otomotifan perkapalan dan lain sebagainya di urang sebenarnya mah loba jasa nu pinter cuman teu dibere porsi ku pemerintah naon sebab geus ngararina hirup kieu dibere satu kali tanda tangan dibere embung maju mentak hayang boga presiden teh nu hayang lain kos kitu hayangna nu hayang ngamajukeun bangsa eta boga karakter presiden kepala negara parlemen nu neuk ngamajukeun bangsa hese jasa di antarana lamun hayang ngamajukeun bangsa nu pinter bere beasiswa tanpa bayar kusak itu geus pohara jasa komo datang ke teu mayar mah supaya palalinter SD teu mayar SMP teu mayar terus datang ke kuliah ge teu mayar supaya palalinter eta ngaranna mencerdaskan bangsa ari mayar mah lain mencerdaskan bangsa meret bangsa itu nu sabenerna aya teh cara guruna gaji aing jadi presiden aing ngatur abang duit teu loba di negara aing nu ngatur aing jadi presiden ada kuasa bae jang siapa yang geus kena bareuteuh pancen aing presiden misalna aing jadi presiden kuru aing mah bakalna malada cak menteri nu kuari ngomong naon suro coba sia jadi presiden ayo coba aing ngajajal ya lah emang boga ijazah henteu aing mantap ngomong gitu ge kumoal meureun ya ijazah SD ge kemana meureun teh ijazahna kuat bodoh lah pokoknya guys hai guys jangan tadi anggap kurang SD SMP nu pinter ge kuari loba jasa di Indonesia mantap berangkat ke Jerman berangkat ke Prancis berangkat ke Amerika ke Australia itu Jerman brilian boga otak anu luar biasa nyana di Indonesia tidak tersalurkan lompatlah ke luar negeri nu di Jepang ya kuari anu tata dina usul ke pemerintah
tidak ditanggapi oleh pemerintah. Kuari ke Jepang, ayam meong, nyosnya meong. Itu teh otak Indonesia, lumayan ngerti, lumayan nyaho mah. Ayam motor beat, eta. Aing ngulit beat bae lah pokoknya. Sia geus ngabohong bahasa beat. Eta otak-otak sah dan lain-lain sebagainya. Oh, teliti coba. Ayeuna endeuk aya nu dibeuli deui di Indonesia keur dipertahankeun ieu. Antara Indonesia jeung Jepang. Indonesia jeung nyanang geus aya gegeran ka Jepang bae sebab teu mungkin di Indonesia. Kamari nungguan Sugan Prabowo jadi nyanang geus aya bisik-bisik tapi ternyata kan si eta nu menang. Ah enggak, jadi harapannya nah, paling geus ka Jepang. Mau dibejakeun ku kula aja emang kumaha gitu. Ieu negara urang teh kos kitu. Masya Allah, loba pisan nunggu nyun bom dan lain sebagainya. Jarago orang Indonesia palinter nu mantap kapake di Saudi Arabia orang Indonesia nu tadina orang Arab mah meuli mobil rusak jual piceun geus barang orang Indonesia Cikupa ka Mekah kunyana dihadean dihadean di servis malam atuh aya nu bangsa bengkok-bengkok dilempengkeun nu potong di las urang Arab ge neuleukeun heran ceknya di mana ya di Cikupa ieu bari sakieu bisa cekana diomean balalner jadi kuari teh ya teu pati marili mobil urang Arab teh aya bengkel urang Cikupa urang Bojong gitu sapatu ge di Talianan urang itu di Sol eta kerja sama Bojong jeung Garut loba bengkel di rada jauh di kota Mekah ada keluar perbengkelan loba mantap mobil anu tadi nama cuma 10 tahun di Mekah kuari mah aya 15 tahun 20 tahun terus sementara di bengkelan ku orang Indonesia jarago orang Indonesia geus mana-mana jago ngabengkel jago nipu emang wah Indonesia wala sambaraga orang luar negeri ge katipu ku orang Indonesia aduh walal goni nisfu dinarin tetap kanu sugi ari saparo dinar wal mutawasit jeung kewajiban kanu pertengahan rubun 1/4 dinar kula sanatin unggal taun pisaras dina 3 tahun wakila huwa wajibus salat wa yutabarani dihitung kasugihan sugih jeung sedenganana ke di akhirul hal di akhir tahun geus waman asal pisakoto di akhir tahun ketika nyana miskin logor teh grug geus bebas paslun wallahu a'lam bissawab kadayana mengpengkariru ki dunya amal kesamparan jaga di akhir moal sulaya hari maut ngadodoh ho borosok dipo ho